Assalamualaikum solih-solihah. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita sehat selalu ya. Amin. Tah dina dinten ayeuna teh lebet pangajaran tema 2 nyaeta kaulinan. Pami dina bahasa Indonesia mah nyaeta hartosna permainan. Kaulinan barudak teh mangrupi kamonesan anu sering dilakukan ku barudak dina mangsa rineh. Nah, di tanah Sunda seueur pisan kaulinan barudak nutos langki aya di palemburan utamina di perkotaan mah. Kumargi barudak zaman ayeuna mah tos seueur dipengaruhi ku gadget. Nah, ayeuna ibu bade masihan terang kaulinan barudak naon wae nu aya di tanah Sunda. Di antawisna nyaeta oray-orayan. Nu sapertos kumaha oray-orayan teh? Oray-orayan nyaeta barudak bararis pacepeng-cepeng taraju. Teras nu jagana teh aya 2 jalmi. Pami dina bahasa Indonesia mah disebatna teh permainan ular naga. Tah eta teh kaulinan barudak dina bahasa Sunda salah sahijina oray-orayan. Anu kadua kaulinan barudak dina bahasa Sunda nyaeta ucing sumput. Ucing sumput pami dina bahasa Indonesia mah namina teh petak umpet. Aya nu jaga sareng aya nu nyumput. Saatos nyumput teh teras dipilarian dugi ka pendak sadayana. Tah sapertos kitu permainan ucing sumput teh. Kaulinan barudak anu dina bahasa Sunda. Anu saterasna kaulinan barudak nyaeta kaleci atanapi dina bahasa Indonesia mah kelereng. Saterasna aya deui kaulinan barudak nyaeta langlayangan atanapi dina bahasa Indonesia mah layang-layang. Layang-layang nyaeta permainan atanapi kaulinan nu kedah dimainkeun di tempat nu lapang sareng seueur angin. Tah barudak anu solih-solihah ayeuna ku hidep perhatoskeun kamus alit anu ku ibu guru dipaparkeun. Saterasna baca tur apalkeun. Alhamdulillah pangajaran bahasa Sunda tos rengse. Mangga ayeuna tugasna nyaeta sebatkeun naon wae kaulinan barudak dina bahasa Sunda anu tos dipaparkeun. Teras videokeun kirim ka ibu guru. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.